Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamirsa subscriber dongeng Sunda Mang Cecep Gorbacep anu satiasa tuhu manco di payunan HP sewang-sewangan di mana wae ayana. Dina dangat ayeuna urang neraskeun hanca dongeng kajen pisah manan serah bagian ka-11. Ieu yasana Bapak Tatang KS. Serta acan dipedar ieu dongengna sakumaha biasa ngahaturkeun rebu nuhun laksa ketika bingahan kasadayana pamirsa anu tos satia satuhu manco ngomen ngalaik oge ngabagikeun ieu dongeng-dongeng Mang Cecep Gorbacep ka pamirsa anu sanesna. Mudah-mudahan eta kasayan teh dibales ku Gusti Anu Maha Suci. Amin ya Allah ya Robbal alamin. Sumangga supados teu nyangkolong teuing kana waktos wilujeng ngadangukeun. Baranggok tepung jeung Kopral Sutawijaya ujug-ujug gabrug bae komandan kompi ngarangkul bari napakan kana tak-tak Kopral Sutawijaya. Aduh, kumaha bejana tah? Nah terus ka mana ari selaing ha? Wah Pak, abdi mah opatan seolah-olah bade diparabkeun bae tah ku komandan seksi teh. Waktu di ditu disergap ku musuh. Boro abdi opatan enggal seteling bari ngantos-ngantos komando. Ari pek teh diparios ku ye si mana horeng komandan seksi sedang rerencangan anu sanes mah tos ngarejat tinggalkeun abdi opatan hampir bae abdi katewak basuh-basuh ku musuh. Dasar goblok, suruh komandan kompi bari katingali wosna kekerot. Togo tas dicarekan ku urang ge beak bersih teu nembal sakamek-kamek acan tah si badul teh. Nah diseselan kumaha Pak? Tanya Kopral Sutawijaya api-api teu nyaho. Nyeta manehna malundur jeung barudak kadario deui. Ari kitu barudak diperiksa eueuh 8 urang. Nya ayeuna maraneh daratang opatan kari opatan deui meureun. Teuing kumaha tah? Nu opatan deui mah nasibna teu nyaho korban, teu nyaho katawan ku musuh. Da ditanya oge komandan seksi teu bisa ngajawab. Anggur ngabugog kawas tunggul. Nya nuhun bahaya tuh Pak. Ari tos dipasihan perhatosan onaman. Satadina upami teu kabujang ku Bapak teu dipasihan perhatosan. Emotan abdi di mana papenak jeung komandan seksi bade diajak ijen hiji lawan hiji. Mohon Pak, selaresna abdi ge arateul tah ka komandan seksi teh. Nya oge abdi syariatna siga kieu. Panco-panco bae mah moal burung wani. Cenah eta manehna aya bejana pinter boksen teu sieun abdi mah entong baroning boksen najan deuk ulin Cimande heug deuk ulin Cikalongsok deuk ulin Pamonyet pek sugan silih karawas silih renyohan bae jeung abdi moal sotenan ngalawan awewe nu make kacamata hideung sieun kajeblos deui. Ah bagas uye coba si laing mah ah jeung ka ditu gara ka asrama ngan omat ulah nyarita naon-naon ka komandan seksi mah da ku urang ge geus dibere perhatian buru-buru disalin ka ditu eta pakaian maneh ruksak kitu. Mohon Pak, tilu dinten deui abdi janten tarjan. Ulul Sutawijaya bari ngalaleos jeung batur-baturna.
Bistu jadi kabirekan deui pikeun hirup jalma ngalakukeun hiji pagawean aya dina kajujuran kalawan diberengan ku hate soleh tur kuat nahan dina engkoning pinanggih jeung kasangsaraan. Teu burung aya wawalasna, hiji wawalas anu matak nimbulkeun kanugrahaan keur anu milampah. Contona samodel opat pahlawan dina ngalakukeun tugasna kawajiban perjuangan anu cukup patuh disiplin. Di antarana Kopral Sutawijaya, Kopral Hardi jeung Kopral Koswara ti sadatangna ka asrama kudu jadi komandan kompi pangkatna ditaraikeun jadi sersan sawalah keur ngaran uyeh oge kabawakeun ningkat jadi kopral. Dina kaayaan pakena dibere anu wareuteuh jabat duit ngabarogaan anu hartina jalma nu opat pinanggih jeung kabungahan. Samalah uyeh mah teu sirikna unggal sore langka aya di asrama gawe ngan uncelang ancelong kapilemburan. Sarwana jeung Bang Ehon urang Karawang meni nyetel pisan teu beda ti kuda manggih papasangan munding rarakitan kahilir kagirang teh teu weleh babarengan bae. Dina hiji mangsa poe Minggu bada lohor kabeh anggota-anggota dicarek incah balilahan di asrama anu hartina pada konsunyir. Ari katambah-tambah ti komandan kompi baris aya parentah anyar nu kudu dilakukeun ku para anggota-anggotana. On ceuk uyeh ngagoro sobatna katalah Bang Ehon anu harita manehna keur dadapangan. Menang sakali dua kali ngagaroan mah keur Bang Ehon tedek nembalan anggur api-api teu kadenge samalah panona make jeung pepeleyean siga nu nundutan. Ya dayut uyeh ngagoro deui bari noel beteung Bang Ehon keur dibuligir. Si Berod ngododo was. Bang Ehon ngurejat dumeh beteungna ditoel ku uyeh. Aduh mani aya ku kumaha sep sakitu bae oge mani ngarajat ko mau dicolek ku bayonet atuh da ketek bedol deuk nanahaon barina oge ngagegoro bae tunduh dewek mah. Lain ari si Danu sok masih keneh ka imahna Ayu Rinten. Nah kitu boga si lain ka Ayu Rinten. Lain kitu eta bae peda Ayu Rinten boga anak randa ngaranna teh mun teu salah mah Nok Sariah. Si Danu mah mun teu sirikna unggal poe kadinyana teh ngalaran Nok Sariah. Ku dewek Nok Sariah deuk diledek sugan dewek apal keneh kana jampe asihan teh nu jadi aki. Cik atuh euy lelampahan teh kawas nu teu hidang bae. Kira-kira atuh deuk ngaledek awewe kitu geulis henteu ngan sakadar indungna ngawarung. Jeung deui tong make kikituan wayahna dina waktu milampah perjuangan mah ulah sok ngurus-ngurus nu lain-lain. Engke kumaha lamun seuk kanyahoan ku si Danu jadi ribut teu pupuguh jeung batur sorangan. Ekor mah adat si Danu teu sarua jeung batur hayo deuk nyieun pucuk ti girang era barina oge. Ari sanyana mah dewek teh hon lain hayang-hayang teuing ka Nok Sariah ngan hayang neangan jalan supaya si Danu ambak ka dewek. Pusing dewek mah kumaha sakitu teh gede hulu nakar. Pusing kunaon ari si laing euy. Bang Ehon netep kana beungeut uyeh siga nu kaget. Gara teu saprak dewek balik ka dieu jeung Sersan Hardi. Manehna teh tara narik tara nakon malah sakalion dipuntenan oge rajon nembalan. Tiba ugat bibir jeblehna teh komo ka Sersan Hardi mah siga nu gemaseuh nakar. Matana teh teu boleh dulak-dilak bae siga mata ucing karong deuk ngarak kaberit. Eta sugan kunaon pasalna? Nya teuing pedah eta bae meureun urang naik pangkat. Moal urusan basa manehna kelut jeung Mas Mulyono teh. Tapi piraku deui nya ari pasiana jeung Mas Mulyono ari ambak ka si laing jeung ka Sersan Hardi asa teu kaharti teuing lebah dinyana mah. Nyeta teu ngarti malah sok asa kedar kana pikiran teh. Wah eta mah manusia woro gadung bae sugan. Tembal uyeh bari ngarawel anduk baseuh tuluy ngojengkang kaluar anu maksudna deuk maekeun anduk dina pamoean pipireun asrama beulah ti wetan. Kakara oge sok uyeh nyampaikeun anduk geus ngurunyung Danu bari ngajingjing ember di eusi seseuhan anu maksudna deuk dipoekeun. Mentong poekeun anduk di dinya tuh uyeh. Tuh pagar lega keneh. Beda uga maekeun anduk secewir
Cuk Danu ujug-ujug pok kitu bae bari di bauran kubu diparangi maneh kurawed semu genep. Nah atuh Danu pira oge dewek memoekeun anduk leutik moal matak meakeun sasampayan tong sok nyieun hirup hawak sorangan ari jeung pada urang mah tembal uyeh nyaritana kitu teh bari kekeh nyampaikeun andukna. Sugan bawong manusia teh Danu muncerang kumaha nya disebut bawong nya bawong disebut teu hidengnya teu hideng ari pada sarua bawong nama uyeh nembal deui bari ngaleos tapi ngaleos oge teu kungsi kebat kaburu ngareret nempo andukna ku Danu dibedol nepi ka muragna beuyedug ku taneuh da puguh anduk basuh. Nah nyieun gede hulu teuing selaing teh Danu deuk nyieun kabaraga julan selaing teh uyeh mimiti naik darah panonna mencerong ka Danu. Memang deuk nyieun petanaon di dinya dikira dewek sieun ku pantar silaing tong boro-boro pantar silaing dalah jeung si adena oge plong najan jangkung gede ge moal ditarajean. Benar silaing teh Danu bener nah tembal Danu bari ngeserkeun ember ka sisi pagar. Ya Danu ulah nyabit-nyabit kasersan hadi jajal heula dewek tong disebut si uyeh ya moal ngeser satunyang beas moal ngeplek jawer ngandar jangjang dikira dewek sieun ku pantar silaing moal dikecapan pantar silaing mah najan silaing boga sobat ketelah si Asmita tukang teunggel ge ditada ku dewek mah silaing nya tu kejo dewek nya tu kejo nyaan silaing teh uyeh teu nyaan kumaha ieu da lain budak. Tembal uyeh geus taki-taki make jeung pasang kuda-kuda sagala nunggu panarajangna ti Danu. Tada ku silaing uyeh. Siap. Head. Iya. Satu hudang deuleu cuk uyeh ngalaga domeh Danu nonjokna teu hasil ku ayana uyeh rikat newak leungeun Danu. Bari di barengan awakna dikiwarkeun ka gigir suku kenca ngijat ka tukang. Srog uyeh nyodorkeun peureup ka hareup di barengan ku suku kuda-kuda nyerong mere ulin cimandepan pandul ka hareup. Korejat Danu hudang geus teu make perhitungan deui hiuk sukuna ditajongkeun meninga cilepeng anu maksudna deuk nyambar gado uyeh tapi uyeh rikat mundur. Cenah sabrut pereup uyeh anu kenca nyorodor ka hareup lempengan dada Danu rikat Danu luncat ka gigir geblos pereup uyeh nyamos sakadar nonjok angin. Berina kitu Danu micen tonjokan uyeh teh sakilat suku uyeh anu kenca di kael curalit bleg uyeh ti bebet nang karak bengkang jamak cuk uyeh kakara oge uyeh deuk ngorejat teu kanyahoan suku Danu anu katuhu nyambar deui maksudna deuk nalapung sirah uyeh tapi rikat uyeh ngagurentelkeun awakna ka gigir korejat sebut pereup ditonjokkeun ka hareup maksudna deuk notog hulu angen Danu. Dasar Danu rada pinter jeung seukeut panonna waktu uyeh nonjokkeun pereupna teh rikat Danu ngelokeun atuh tonjokan uyeh ngageblos deui samalah tuluy ti jongjolong sirahna nembrag bilik asrama maninga gedul endor kuat ka mundur deui ka tukang nepi karasana ku uyeh teu puguh teu tinggalianana asa ranyai. Barang geus rada leungit liarna uyeh ngareret ka gigir nyampak aya Bang Ehon anu kakara kaluar ti pipir anu maksud manehna deuk nempo nu ngagebrog kana bilik. Samarukna teu tinggalian uyeh anu ngajantang gigirana teh Danu boroh hiu cebrod darang Bang Ehon ditonjok nepi ka ngadayak dag ka tukang. Awak nyang korah dina lombang pipireun asrama. Sanggeus Bang Ehon yang korah uyeh rowas cek pikirna aing kasalahan ngadon onjok batur sorangan atuh gentak malih ka tukang kabeneran Danu keur balangah gabrug dirontok bari pundukna ditakukeun mani melenguk pisan gadona meh ada kana dada kurinjel kak bang uyah dihompet ku Danu curalit geblug duanana ti bobot tuluy papukat dina taneuh kebol. Telila batuna uyeh anu katelah Bang Ehon ngorejat ketingali uyeh jeung Danu keur papukat teh diburu kalawan leungeun Danu dibedol kurinjel
kak punduk Bang Ehon kahompet kuduaan nepi ka Bang Ehon adug-adugan hayang lepas, tapi batan lepas mah anggur asa beki page anu tungtungna jadi papuk katiluan nepi ka tinggulilitik kalebak teu beda ti puyuh keur diadu. Kira menang saparapat jam jalma anu tiluan keur papokat silih tindihan nguronyong hiji jalma anu dedeganana cangkung gede tayalian sobatna Danu katelah Asmita ngabedegan ulak cangkeng nyaksian jalma tilu keur galungan. Waktu Danu katingali aya di handap beri diharanca ku Uyeh jeung ku Bang Ehon, Asmita tuturubun kalebak muru baturna geus kitu kak giriwil keblug kak giriwil keblug. Uyeh jeung Bang Ehon dipangpeng-pangpengkeun ku Asmita meuni sagiriwil nakara bangun anu hampangeun da puguh pangawakan Asmita anu sakitu jangkung gedena. Cek nu bohong teh mah ramo leungeunna oge teu sirikna sagede-gede indung suku. Asmita nya kakak seuri ningali Uyeh jeung Bang Ehon nyalang korah sisi kamalir deket pancuran tempat pamandian anu harita kabeneran di handap aya Sersan Hardi keur nyeusehan bari awak dibubuligir sakadar make celana panjang rada disinglidikeun. Ngadenge sora anu serinya kakak kalawan nempo Uyeh jeung Bang Ehon nyarang korah sisi kamalir Sersan Hardi hanjat nempo Asmita keur ngalaga bari cacara katakan, "Hei Asmita," cek Sersan Hardi ngabedega bari awak dibubuligir ngareusi ngumbang jeung Asmita. "Kunaon lalampahan si laing teh? Dong make nyebutkeun naonan sagala, tada peureub dewek," cek Asmita bari nyarita kitu teh tuluy ngahumbatkeun peureupna nyolodor ka hareupeun Sersan Hardi. Sebrut kidak awak Sersan Hardi dikiwarkeun ka gigir. Asmita rada kawalahan nyoloyong kulantaran nonjokna lepas teuing meh deuk terus kalebak ngan hadena suku kenca bisa nahan. Kesit Asmita malika tukang kareret peureub Sersan Hardi nyamber dikewongkeun ti katuhu. Rikat sirah Asmita tungkul bari peureub manehna anu kenca ngapales dibantingkeun ka gigir anu maksudna deuk ngaheumbat puhu ceuli. Dasar pada rikat waktu peureub Asmita ngahiuk sirah Sersan Hardi digilakeun ka kenca bari suku kenca robah nyorok suku Asmita anu sakilat peureub katuhu Sersan Hardi nyodok ti handap keuna pisan kana gadona Asmita. Cekuk lenggak deug cenah Asmita ngerasa seueuh hulu angeunna diganjal ku tuur Sersan Hardi nepi ka awak Asmita rada dongkok beri nyekelan angeunna. Keur kitu teh teu dibere omber deui kak pundukna dicekal bari cangkengna disodok ti handap kiriwil koleang keblug. Asmita ngahargung dibebetkeun ku Sersan Hardi nepi ka igana notog kana tangkal jambu bibir luhur ceding meh nutupan liang irungna jaba huntuna sadua-dua punglak getih tina sungutna ngalai mapai kana gado. Geus kitu mah kakara Asmita make nyebutkeun ampun sagala kalawan janji moal deuk milampahkeun deui sarupa kitu. Anu hartina Asmita ngarasa kasoran pikeun ngayonan tanagana Sersan Hardi. Dung dingkong, blang dung pangpak, horse, cek Bang Ehon ngadon nabehan sorangan ku sungut bari engklak-engklakan duaan jeung si Uyeh. Ngarasa suka bunga dumeh Asmita ngajurah roh. Keur kitu norojol komandan seksi di barengan ku Sersan Sutawijaya nyalampeurkeun dumeh ngadenge beja. Sersan Hardi garleut jeung Asmita anu harita keneh jalma limaan dibawa ka asrama dipariksa saurang-saurang tina urusan pasal-pasalna. Atuh jerak-dek baik diterangkeun ku Uyeh ti awal nepi ka akhir tina soal manehna moekeun anduk disusul ku penerangan ti Sersan Hardi anu maksud manehna mah tadina deuk menerkeun tapi kalah ka Asmita miheulaan. Bagus semua juga. Suatu tanda pejuang yang berani, yang mengakui jagoan. Apa tugasmu kalian? Datang ke sini, ha? Apakah akan menimbulkan perpecahan antara kawan dengan kawan? Jika kamu bertengkar dengan kawan lagi, ini suatu tanda kesempatan dan kemenangan bagi pihak musuh. Mengerti? Kamu sebagai pahlawan yang harus patuh, taat kepada pimpinan, harus berdisiplin benar-benar. Begitu pula kau Hardi, sebagai sersan, tidak ada baiknya memberi perhatian
terhadap bawahan dengan cara demikian, mengerti? Siap, Let. Siap, Let. Timbal Sersan Hadi bari sikap menghormat ka komandan. Alangkah benarnya atas nasihat Bapak, dan saya menerima akan kesalahan saya demikian. Hanya bagi saya seolah-olah memberi perhatian kepadanya, dan bila saya akan terangkan bahwa saudara Asmita bersama Danu sering sekali tidak apel-apel. Dia berdua suka ketemu, menginap di warung Ayu Rinten. Bagus. Ya. Komandan seksi sirana unggut-unggutan bari mencerong kana beungeut Asmita jeung kana beungeut Danu. Sebagai hukuman, sekarang Asmita dan Danu lari mengelilingi kebun ini barang 1/4 jam, dan Kopral Uyeh dengan Ehon gerak badan. Cuk komandan seksi mere setrapan ka jalma nu opatan. Maaf, Let. Cuk Bang Ehon bari slawir. Saya tidak mempunyai kesalahan, Pak. Saya tidak tahu-tahu. Ehon meninggal lapar. Satu kali tugas, tetap tugas. Ayo badan berdua bertelungkup, tetapi dadamu tidak boleh kena tanah. Siap. Geus teu bisa nolak deui Bang Ehon jeung Uyah narangkuban dina taneuh. Geus kitu awakna sina diangkat. Jug angkog-angkogan kalawan dikomandoan ku komandan seksi bari milang 1212. Kira menang 5 menit Ehon awakna angkog-angkogan ujug-ujug kadaprot bae tuluy nangkuban awahing kululus jeung ongkohanan berat ku beteung anu sakitu nampuyakna teu beda ti beteung awewe keur bulan alaun. Capek, cek komandan seksi. Bang Ehon jeung Uyah teu nembalan kulantaran kululus teangan saukur nembalan ku sirah pating arunggong teu beda ti sirah manuk ungkut-ungkut. Geus kitu mah jalma nu opatan dititah areureun kalawan sina babarasih. Teu lila sanggeus jalma nu opatan babarasih kadenge Sersan Sutawijaya ngagorawok mere parentah ka anggota-anggotana supaya kabeh karumpul kulantaran komandan kompi deuk mere pengumuman. Siap semua, anggota-anggota Arab kumpul. Cek Sersan Sutawijaya anu harita keneh anggota-anggotana ngabaris. Anak-anakku, suruh komandan kompi, kita sekarang melakukan tugas kewajiban di daerah ini telah selesai. Untuk selanjutnya, pada sore ini juga kita semua berangkat lagi kembali ke asrama. Ke asrama dulu di Pingit Jogja untuk melanjutkan tugas-tugas kita menghadapi serangan-serangan dari musuh. Dikarenakan menurut berita bahwa pihak musuh sekarang sudah menjalar ke daerah Jawa Timur. Harap semua siap sedia untuk berangkat pada sore ini jam 17. Sekian. Sabada para anggota anu lobana kurang leuwih sakompi geus beres pikeun bawaeun arindit dina poe harita keneh. Kira-kira pukul 5 sore anu kabeneran langit geus angkeub ku pihujaneun, kabeh arindit ninggalkeun eta patempatan nuju ka asrama nu bareto di daerah Pingit Yogyakarta. Anu kudu kira-kirana lilana perjalanan aya kana samingguna tur jalan anu sakitu rarumpil mipir pasir mapai jungkrang, turun gunung unggah gunung, nyorang leuweung-leuweung geledegan anu can pernah katincak ku jelema. Waktu anjog ka hiji tempat anu sakitu kayaan matak pika keungeunana anggota-anggota geus ngarasa lungse pakaian rajet deui beuteung pating lalenteh da puguh perbekalan geus beak ngan sakadar ngadalaharan bangsa bong borosan sakur anu aya di leuweung. Di eta patempatan dikersakeun hujan turun ngagebret teu beda anu diteng-tengkeun ti langit diwuwuh ku angin ngagelebog tatangkalan pating pelenoy siga nudeg sagebrueun rungkad. Kapaksa ku ayana hujan anu sakitu poharana anggota-anggota pada areureun tapi eureun oge asa beuki nambahan ripuh. Ku teu aya pikeun ningeuhan sakadar ngariuhan dina handapeun tangkala kae. Tapi teu burung bae ari maruj cicid mah gado mani noroktok awak ngadaregdeg ngarasa kabulusan. Pak, cek Sersan Sutawijaya nyamperkeun ka komandan kompi. Kumaha perjalanan teh? Bade diteraskeun bae. Sedengkeun ayeuna tos sonten mangkaning kaayaan anu sakieu patempatan waluratna. Ayeuna mah di dieu urang ripuh. Maju kitu keneh. Tapi mending ge maju. Najan bari jeung ripuh urang bisa ngorot-ngorot perjalanan.
sugani ditu manggih pilemburan. Sok siapkeun deui ayeuna mah. Maneh ti heula ta? Siap. Ular Sersan Sutawijaya. Geus kitu mah bring anggota-anggota arinit deui ti eta patempatan kalawan anu jadi kepala barisan Sersan Sutawijaya ti hareup. Beki jauh nempuh perjalanan beki nyedak ka peuting anu kabeneran hujan raat tur timbul bulan bijil ti beulah wetan. Kitu ge teu pati bengras kawantu tas hujan teh tiba reyem. Kira-kira pelebah kebon ujug-ujug brak bae Sersan Sutawijaya tiarap bari mere isarah kanu di tukang. Atuh brak barisan taliarap komandan kompi jeung komandan seksi tiarap nyamperkeun ka Sersan Sutawijaya. Aya naon ta? Suruh komandan kompi ngaharewas socana mencerong ka hareup. Jalmi rupina mah Pak. Ular Sersan Sutawijaya bari nyidik-nyidik ka hareup. Atuh gancang komandan seksi Noel anu di tukang nya kitu keneh tungtungna mere isarah ku silih toel sangkan sariap sedia. Kira aya 3 menit waktu Sersan Sutawijaya siap sedia bari panon mencerong ka hareup lila-lila timbul dina hatena ngerasa reuas aya hayang seuri aya ku ayana nyidik-nyidik anu ngolebat. Ana ditelak-telak si horeng anu kokolebatan tadi disangka jelema teh bukti namah daun cau oyag-oyagan katebak ku angin. Si haram jadah, cek Sersan Sutawijaya dina hatena. Kamana ayeuna ta? Komandan kompi ngaharewas deui. Teu aya geningan ayeuna mah Pak. Jalmi panginten anu bade ka kebon. Ular Sersan Sutawijaya nyarita kitu sotenan api-api kulantaran cek pikirna lamun dibejakeun yen eta daun cau katebak ku angin kana tangtuku komandan dicarekan. Ayo siap deui atuh, ade kateng liga seueuh mah. Tidinya korejat Sersan Sutawijaya hudang deui nya kitu anu di tukang oge kabawakeun carangkat bari tuluy laleumpang deui. Mungguh si batin mah. Pikeun Sersan Sutawijaya ngerasa hayang seuri ras kula lampahan sorangan ningali daun cau oyag-oyagan ketebak ku angin disangkana teh jalma ngajuringkang. Sanggeus lumampah 2 peuting katiluna kakara manggih pilemburan anu kabeneran datang ka eta tempat geus nincak wanci bedug subuh samalah panon poe oge geus katara carangcang tihang. Alhamdulillahirabbil alamin. Cek Sersan Sutawijaya bari ngarahuh dina pelebah tanjakan. Pak, kalau rasana aya lembur di Lebak, siga-siga nama raya-rayatna. Ya, sok terus bae turun ka Lebak tak. Kayak di ditu sekalian dareuh sugan aya dahareun. Piraku pilemburan aya penduduk nama, teu aya pisan pepelakan. Ular komandan kompi. Anu harita keneh pasukan tarurun ka Lebak maksudna deuk ngadon reureum di hiji kampung. Anu kabeneran imahna garegek. Barang tepi kalembur komandan kompi jeung para anggotana ngajarang hok dumeh imah parentul aya kana 8 suhunana teh eueuh jalmaan saurang-urang acan, tapi diantarana aya hiji imah katingali haseup pelebah dapurna ngelon. Bo, na kamarana jalema ieu teh ta? Suruh komandan kompi bari rungah ringeuh ngerasa kaget. Duka kamarana tuh Pak, moal ngarungsi mah kitu. Tapi orang cebian bae ka bumi nu itu Pak, da katinggalna aya haseup ngelun, tembal Sersan Sutawijaya. Bari ngalewas dituturkeun ku komandan jeung anggota-anggota nu sajana bari taraki-taki bedil dipasangkeun ka sisi kagigir. Anu teu sakumaha lila Sersan Sutawijaya geus tepi ka hiji imah anu pantona bolongor atuh pok bae nyebutkeun punten ku basa Jawa. Kula nuwun. Cek Sersan Sutawijaya menang 2 kali nyebutkeun punten, tapi oleh teu aya nu nembalan pisan. Geuning eueuh nembalan tak? Ah, urang cobian bae lebat Pak, bilih nu gaduhna nyumput. Pae kadinya maneh jeung batur duaan. Adik, kadieu jeung Uyeh. Cek Sersan Sutawijaya ngagupayan Sersan Hardi jeung Kopral Uyeh anu teu leleda gancang nyalampeurkeun. Hayang nyaho, urang unggahan ku urang tiluan euy. Sersan Hardi unggek beri kalacat tiluan arunggah ka hiji imah anu sajana mah seteling di luar. Nyata hariwang bisi aya musuh nyergap. Barang bus teh jalma nu tilu ka jero imah ngajarang hok tetela jelema areueuh ngan aya sangu bae dina boboko.
jeung piring seng opat siki anu ku taksiran pasti anu boga namanya rumput dekat cirina eta sangu anu dina bobokok teh beuteuh keneh can aya tapak nyukil katambah-tambah masih haneut keneh. Teu aya sasapa mung aya sangu bae beuteuh keneh tur masih haneut. Eueuh, suruh komandan ngarawas kaget bari kalacat arungga. Ayeuna mah kieu euy, bong anu boga naweuh ieu sangu baragikeun ku maneh we ka barudak sing walatra najan sawap sewangge. Mangga ulur uyeh meuni kasit bari rigidig boboko sangu teh dibawa keluar anu maksudna deuk dibagikeun. Abong kena geus jadi adat kebiasaan di pasukan mah geus teu aneh deui aya dahareun teh meuni rikat raribut. Komo deui ieu kaayaan sakitu raripuhna jaba geus 2 poe katuluna teu manggih pisan dahareun. Waktosna kabujang saya pamirsa sakitu nu tiasa kapihatur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.